tak bosen je. Tapi urang mah atoh je lamun urang barang je langsung didaang teh atau nage berlipat-lipat ganda tuh je komo diberi jempol mah wah beki lope-lope we kasih yang sembep teh je buru-buru sayang sembep teh je di mamamnya geus beres itunya urang marek ngagoreng heula asin heueuh yang bekeuleun si ayang sembep da urang mah mengkewe geus maranehanana ini karet jongjon je barang dang lamun si ayang sembep can init mah aduh aing sok diganggu mah pang ieukeun mah pang itukeun wah jadi sok teu ngeunah ce barang dang teh lamun hayang jongjon teh kudu sina init heula ce kakarek urang teh jongjon menikmati mamam can kete keur menikmati teh aya si nyimun wah repot beres we ce ieu teh nya heueuh jang bebekalanana jeung asin we hungkul da tadi teh jeung sayur koneng mung cenah mah geus hayang jeung asin aek jeung sambal mung cenah da mung nyamel cenah arek bakal kerupuk mung cenah heuh bisi nyeri beuteung cenah mah urang mah ayeuna mah teu geunah ngadang sambal teh panas beuteung sok mencret cenah kete di pagawean teh hewe bolak-balik ka cai nya cenah yang sebab teh geus pamit geus dadah biasa we cipika-cipiku ka urang ka budakna tah langsung we berangkat ieu urang tutupan heula lantaran naon urang mah arek makan heula bubur ari geus init mah ce jongjon tadi ditu urang teh arek ngaracik heula jang bubur urangnya tuh biasa pokona mah mantep ce isuk-isuk ngadaang bubur ieu tapi lamun ngadaang bubur isuk-isuk teh gecang lapar ieu eta mah beuteung urang nu karet nya ce nya ieu lamun isuk-isuknya urang teh dibere bubur ieu ngadaang bubur jam 8.30 teh ce geus lapar deui geus gugurukan deui ting hawat kirana mah lapar deui we ce komo nyusuan mah geuning teh kaop disedot teh keur ngadaang bubur disedot ku si jia heueuh keur disedot jeung tuh keur nyimun teh keur nyot-nyot